rayam teh Mang Ben. Tidak saling ngumpul. Kemana ya si abahnya? Keteangan teh. Nih. Jagoan ke, kuring hanya telah kalhur. Jadi ente bisa diajar ngalungi oge. Karena hirup di waktu ge muncang mah labu kabudung kebo mulih akan halangan kasih nawe. Ben. Naon euy? Wah, babangun wae siga nu main teh Kernaon ieu Mang Ben? Di mana, Bay? Terus warung biasa we. Kernaon ieu di dieu Mang Ben? Biasa we ieu leuletikan bangun kontrakan. Kaya babangun wae lah. Bay, cek beja ayeuna ente rajin keur jual beli. Urang main makanan naon we Mang Ben? Nu penting mah jadi duit. Jual beli na kanu naon eta teh, Bay? Kayak kana mobil bisa, motor, naon we, bahan bangunan ge jadi urang aya nama. Kebeneran, Bay. Cik, aya bata beureum eueuh di ente. Nyaloba tuh Mang Ben, putus sakumaha. Cik, sabaraha hijina, Bay? Kebeneran kami keur butuh. Bae Mang Ben lah, saya bakal jadi nyopek we 1.500. Wah, atuh Bay. Geus we 1.000 Bay lah. Cerengan ayeuna. 12.5 paling ya Mang Ben. Kayak ku kami dibere nupang hadena lah. Geus Bay, tong lebah rese 1.000 anterkeun ayeuna ka imah. Nyasok lah ka Mang Benji mah. Udah kababaturan. Arek seberat truk. Hiji
ini baik. Jangan jalan pantok. Nutup wae. Woi, eta kopi inung kabur kulaleur teh lain ngalamun wae. Lain kurang teta ngabayangkeun terus si Rusli teh. Nah, udah ngabayangkeun si Rusli. Sigeun teu normal wae ngabayangkeun lalaki. Aduh, maneh mah. Lain eta sia teh. Eta si Rusliana nih ya, kan di mana agreng. Oh, si eta anu mobil loba. Heuh, eta pisan. Anu kontrakan apa balata. Jika nama eta hidupna ngeunah pisan deh. Ah, centang tuh kitu oge boy. Buat teh aya katingalina kitu, kanyataan teh atuh. Maksudnya kumaha kitu, Fit? Jadi kieu goy, nu katingalina A, cantang tuh jerona sarua A. Tah jiga ieu kapal api, kapal jeung api, jerona mah kopi. Aja tanya euy. Kunaon atuh si Oban? Ulang anting gitu. Siga nu loba masalah kan mah. Bay. Kunaon mana bay? Mang Ben. Kunaon bay? Tadek cicing gitu jiga jalan ka saatan ya. Iya Mang Ben kurang teh kerumah duit. Kira nak keung. Nah, baik, loba duit teh jiga nu baluang gitu. Siga nu keur sieun ditagih hutang. Aneh we nganempolna gitu. Justru eta Mang Ben, nyaeta ieu ge sieun loba nu daratang, makana ieu ge keur mikiran urang teh. Maksudna mikiran naon baik? Kan udah datang mah ge, lain udah lagi hutang. Nya ari kitu nama Mang Ben euy. Cuma lamun urang keur loba duit ieu teh, nu daratang aja lah masalah ti hungkul euy. Pusing. Waduh, sakti kumaha bae eta teh? Eta Mang Ben, sakti ngaleungit siga si Naruto. Edan, ngaleungit juga Naruto. Hade atuh, bae. Jadi ente bisa diajar ngaleungit oge eta ka jalma eta. Pan sakti. Teu ararayam teh Mang Ben. Pidosaeun hungkul. Ke. Nah, betul dosaeun. Kan diajar ngaleungit mah. Hade eta ilmu tah. Nya kieu Mang Ben, lamun urang keur loba duit teh sok daratang tah nu ngararinjeun duit teh nya. Tah, ku sakti-saktina eta jelema nu ngararinjeun duit, giliran waktuna mayar ditagih ku urang teh. Ngadadak ngaleungit teu katempo irung-irungna acan. Kan sakti.
karena ya solusi. Kenaon? Biasa nongkrong. Kamana si Abah? Itu siapa mah di situ, Bi? Kenaon si Abah di ditu? Biasa siapa mah di ditu tuh keur omean gulung cai. Sok ka ditu geura sampeurkeun. Oh. Jangan sah, saya ke hati tuh. Ayah perlu. Kenaon atuh kolot-kolot cicing di balungan. Kemana ya si Abahnya? Kita teangan teh. Nih. Keren, Bang. Hei, kan menerkan kulung. Aduh, geus kolot ka cicing we atuh, Bah. Jagoan ke, kuring hanya salah kaluhur. Ini ngobrol Abi. Ayo. Siapa? Ah, di dia we lah. Ya, silakan. Sok yuk. Di mana Bi wayah kitu kelentengan? Biasa we, Bah. Balik ngapel. Hayang panggih jeung Abah. Sepeda kerep tegeh. Coba tos apel di mana? Eta, Bah. Awewe nama babaturan sakampung kene, Bah. Kak Dewi, jeung kolot urang yang ulah daek maneh ngawin awe sakampung. Nah, Bah. Kunaon gitu? Namanya we pikir atuh. Maneh rek ngawin awe sakampung. Edek mah hiji we atuh. Loba-loba teuing jiga nu kuat wae. Rezeki aya nama kalau loba di pikiran Da kumaha atuh, Bah? Hate mah teu bisa dipapalerkeun, Bah. ya ayeuna nama muneangan awewe nu penting mah ayeuna mah bojo denok sawahna ledok. Dia goy, gawe na. Tapi mah, siapa yang coba ini? Datang. Wan boy, belah itu siapa? Pegat? Segala. Oh itu tuh. Ah, kemana? Tentang orang. Pak. Itu Bay, di situ tuh. Baik, Bang. Baik, Bang. Yuk. Jauh nih
Di Jawa aja teh emang deh. Di dia tah konsumen dahsyat semua baru dia dan dia mah. Tapi heueuh lumayan. Ada lah, sungguhnya bebenangan itu. Bismillah. Kan berat saling dia orang beredar. Tapi lah ya saha ya nungan motor soalnya paur meren ayo motor gue motor mana kemana itu makanya motor gue bak mah ya sana rek ngajaga motor Gampang lah ini nama. Udah om pimpah we. Mungkin ngele nungan motor. Ayo lah, tujuh orang mah. Satu lah, Pimpah. Dar. Om Pimpah, kamu kering gambreng. Siapa? Jadi nah. Sok malane we jalan teh heula gerang ngamprah hari itu. Didoakeun sing bebenangan. Jangan wae dia lah istirahat capek. Tidur lah Ben lah, leureul lah, capek deh. Tapi si Obay mana Ben? Si Obay, sekali itu saya teman ningali ibu-ibu ngariung di itu tuh juga nama. Tempo kieu Ben deh gawe teh ngopot urang kesah. Heeh. Ya kumaha deui, goy. Karena ge salah sehat su. Saya cuma kudu neangan pembeli lagi. Kudu kieu we. Ngoprot kesah. Oh, oke sih Ben. Zaman kopi kieu mah. Kudu nepikeun ngangesang heula jiga namanya. Ya heueuh atuh goy. Rek zaman Covid, rek zaman naon ge. Ngaranna hayang duit mah kudu teu teang goy. Oke nya Ben. Hayu atuh barang lanjutkeun lah. Hayu. Kumahaya kemajuan. Kowe nangkot dari sekolahan tuh. Jika kieu hirup teh. Tah hayang kitu gawe. Nah, tuh ngomong-ngomong wae ieu mah hayu we ngacapruk.
Lain gitu. Kan orang teh kudu diparaban atuh A. Sing karunya atuh kan neneng. Tuh, lipstick bea. Udah gas. Sok atuh cing ngarti atuh A. Sing karunya ka abi teh. Nya sing sabar we nih. Da dia udah usaha ieu teh. Usaha naon? Pagawean lagi TV deui. Lagi si Gisel. Mah kurang naon sih, Neng? Neng mah teu kurang nanaon. Nu aya giton. Enggak. Pasti aya hayang kamu ngomong gitu teh. Tuh, tinggalin saat di batur mah. Malah anak pamajikan teh. Katku banting tulang. Oh, kayak neng gitu. Yang geus dimulai isuk arek nengan tulang tali. Ngan oman saksian ku neng. Arek kabutang banting eta tulang. Beka tinggal di ku neng, keur banting tulang. Demi neng. Aduh. Lain banting tulang gitu. Oi, penasaran orang mah yang nanya ente. Nanya naon, Ben? Iya goy, kan ente teh geus katoa playboy cap karisma. Nah, orang rek nanya ke ente. Anjir, udah bocap karisma. Tapi arek nanya naon? Nanya kieu goy, mun ente di jalan pangih jeung awewe geulis rek nempo naonna heula tah. Pengalaman orang kahiji ya nya ningali banget heula. Kadua ningali bodina bro. Cek ente kumaha be? Beda urang mah saat can ningali awewe eta urang ngalieu heula goy. Kali kumaha be? Nya ngalieu heula bisa aya pamajikan. Sekarang ningali beungeutna. Waktu si anjing kurika imasia. Apal teh? Waktu aing kurika imasia. Sore kan? Nah gitu. Sore koy. Urang dititah meuli kapan kolot. Teh di mana dina Nah abad kudu ngeuli be. nya heueuh atuh, gua kudu meuli. Mana kudu maling sih teh? Memalukan. Nah abad kudu ngeuli. Kan kapan kolot. Tinggal minta lah tuh kolot.
Si Mumun lain itu teh. Mun, kenapa tadi kadang yang si Oba yang dewek Mumun? Ah, udah mau saha, mau amal letik. Hai, letik. Wai. Keheula, lu dewek mah leutik ge muter daripada nu si lain gede. Lulus. Aya rokok tapi eueuh kopi asa teu ngeunah euy kokorok teh Neng 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 Ah, ini kecelakaan lain. Gila riweuh teh ya. Naon sih? eta Neng pangadamel kopi susu lah nu palem teh ningan Kawe kenal. A few moments later. mana istri anu nyeun ngopi teh euy lila-lila teh mana rokok sarek beak ah Kalau aku beli kultus wae AA. Ih, apa sepajeunkeun? Sok yang noni. nah kopi hideung pameran kopi susu Aku udah kopi susu mah. Terus saya tak kopina. Ya susuna. Lain gitu ban atau udah kumaha jadwalnya sebut pisan pada pisan Ya aku sekedap ya teka diri ngagabung yang orang-orang. Ini gak ada waktu pisan si ama ya nama. Teu baik geus satu barudak. Yang ngaran-ngaran hampir sibuk meureun si Abi teh. Jadi itu dibutuhkeun. Kada ngaran-ngaran hirup. Hiji waktu ge muncang mah kabuh-kabuh. Kebo mulih pakanangan pasina oge atuh. Soklah baiklah kababaturan mah. Jadi dai direka-reka gitu cai di sini mana. Salah. Ya soklah. Baiklah jam Mamang Benyi mah kababaturan. Tu sabarat truk. Naik kamu namanya asa kaku gitu kan. Soklah. Baiklah ya. Goblok. Baiklah. Kamu bersiap. Kamu berakhir tak balik. Baiklah, Mamang Benyi mah. Kamu baturan. Ding goblok. Goblok.
Rusliana. Rusliana. Tapi eksim. Eta pisan kontrakan Pabalata. Si Aziz. Nah, kudu meuli. Apaan pohon deh? Iya. Nah, Tegedah. Lah. nah kudu meuli. Da kalapan kolot. Tinggal menta we ka kolot. Da kalapan kolot. Eta mau aduh aja. Nah, kudu meuli. Mun kalapan kolot tinggal menta we tu ka kolot. Baik. Yang ganjal panto. Tutup wae. Sok tutup. Gigi we anjing. Goblok. Asup. Sok. Gigi we baik. Silila. Pohon deui. Si baik baraha harga. Baraha kami kebutuhan. Tinggal deh. Cik sawara hijianana. Ah, hiji we bae. Jangan ganjal panto. Nutup wae lah. Tong gitu. Mojo denok, sawah naledok, taeuna cenewok. Apaan kamu melongkai? Kamu melongkai. Eksip. Neng mah teu kurang naon. Nu aya ge pelem. Ngomong apa tuh, Bay? Mulai. Roll. Action. Tah. Gilir. Sakti. Ditali ku urang teh. Tah, ku sakti-saktina eta jelema nu ngaranjeun duit. Giliran waktuna mayar. Anjing, pabeulit anjing. Ngomong aja. Apa sih yang ayangnya? Nakon deh. Kepenting jualan TV, sikisal deh. Rosa. Eksim. Alah. Wajib. Iji kali ewa kayak tuh mana engke Mang Benji pas nanya mana nginum beli mana ya mau Haji. Tahu sih disebutut. Kali aku mah Langsung. Langsung petang di dua ke. Apa lagi? Oh hiji heula beuring balik heula aja. Pas geus karena duaan. Banyak naon deh. Satekeuna. Silakan. Lamun
Bodoh itu. Nah, buat ngabayangkeun lalaki. Plus eksim. Jadi kieu goy, nu katingalina A cantang tuh jerona sarua. Ibarat kopi apal tuh. Nah, kopi kapal api. Kapal api, di jerona mah kopi, lain kapal aja api santai. Kapal api eksim. Jadi kieu goy. Kaget. Bodoh, kaget. Geluting ayam guys. Aduh. Asik. Lain ayam adu lain tamang jika sok diadu.